Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang daungkeun deui sareng jujutan carita Jawara ti Kuburan karangan Keleksa. Nukiwari bersisungsi naskah ieu carita bagian anu ka-76. Kasugri para wargi, sakumaha anu kantos di Bandungan dilahan can katunda bagian anu ka-75. Pedaran Mang Didi kebegatuanci dina mangsana medarkin Jang Banara harita tepung jeung nyelasmaya alias kalasugih teh di jero guhana Nini Kalingking. Sarengkeun Nini Kalingking kabur sanggeus leungeun duanana parotong kalunya. Kumaha tu para pamirsa, lajenganana ieu carita nya langkung paos namah mangga urang sami-sami bandungan ku sadeana. Kaayaan alam ti beurang tapi di jero guhana Nini Kalingking nu aya di Gunung Cadas teh. Seorang manuk recet di sarada di luarin guha Nini Kalingking. Tonggeret oge aya anu geus disada da memang mangsa alam harita mata poe geus condong ngulon. Sadengkeun di jero guha Nini Kalingking, Jang Banara harita teh siri rangkul jeung nyelasmaya alias kalasugih. Malah pok Banara harita Lasmaya kunaon geulis. Cek Banara berjeng terus ngarontok ka nyelasmaya. Nu harita ngan bisa iling-ilingan sirahna wungkul. Ari sabab sakujurning awakna tetep diborogodkeun. Aturan Kang Banara, abdi bingat ya satepang sareng Kang Banara. Sok tanaos dina kaayaan anu sakieu uripna. Kumaha damang Kang Banara? Lasmaya teu sangga bet aya di dieu. Kumaha mimitina ieu teh Nyai? Akang kaget tu teh papadana sabab teu nyana Lasmaya bet aya di dieu. Tur teh dina kaayaan matak patir. Malahan maapan ieu teh urut akan disiksa ku Nini Kalingking gelo. Cek Banara bari jeung baragada ngalaanan tambang anu ngaborogod nyelasmaya. Cipanon mah toleh murubut ngarasa kagagas ku kaayaan nyelasmaya batan sakitu. Dongengna panjang Kang. Gawe urang dongengkeun sadayana. Ayeuna mah mangga turungan hala abdi lepaskeun sadaya tambang nu ngaborogod diri abdi. Abdi berantos 5 dinten dikerem di dieu teh Kang. Cek nyelasmaya dumarida ngomongna teh. Cipanon murubut teu katahan. Jang Banara oge teu kuat ari nempo kaayaan kitu-kitu teuing. Manehna henteu ngomong deui, terus we ngalaanan sakabeh tambang anu ngaborogod nyelasmaya. Terila oge geus beres leket teh nyelasmaya teh rek ngarumpuyuh lantaran awakna karasa leus teh tangan pangawasa. Ngan untung we ku Banara kaburu dirangkul. Terus didiukeun kalawan ati-ati pisan. Sarta saterusna sirih rangkul bakat ku bungah campur jeung sedih. Disaksian ku Cipanon anu teu saat-saat.
Jang Banara oge kabawakeun langsa airas ku nasib Nilasmaya. Nya menang sawatara jongjongan mah duanana silih cacapkeun rasa kason. Nilasmaya teu oleh-oleh semegruk cerik bangun anu kanyanyerian. Nya sanggeus kawilang laler mah bok Jang Banara mamitian deui ngomong. Lasmaya, kamana ari anggoan? Nya geuningan teu nganggo acuk-acuk acan. Tangtu mayat teh disiksa ku Nini Kalingkingnya. Laras pisan Kang Banara. Ane disiksa ku nini iblis. Abi tawarat nyarioskeun anu. Abi teh pada dianggot tumbak. Usaha Ku nini iblis. Nalangsa abi teh Kang Banara. Hampir penuh pengharapan. cek Nilasmaya segeruk deui keurik. Jang Banara renghap ranjuk bakat ku kagagas ngadenge jeung nyaksian kaya Nilasmaya kalaban sabar. Anu ceurik ngumbar Cipanon teu diganggu di antepe din sinawareg heula. Pikeun micen perasaan anu ngagandel dina hatena. Nya anu akhirna mah Nilasmaya teu eureun cerikna. Pok ngomong deui bari jeung diselang ku sisimeukeun. Kang Banara. Abdi ditaranjangan ku nini Kalingking. Ngan untung baju wungkul tuh. Tingali Kang Banara acuk abdi dialung-alungkeun ka pojok. Punten pangenakeun Kang Banara abdi izin ari kikian mah. Cek Nilasmaya beri jeung nunjuk ka hiji pojok. Tetela di dinya aya baju ngalumbuk meuni geus tiis camewek. Bakat kulila meureuh muruk di dinya. Atuh gancang ku Banara dicopot manehna teu loba omong. Terina oge geus balik deui bari jeung mamawa baju Nilasmaya. Song dibikeun bari pok harita. Mangga geura anggo deui geulis. Lumayan rangsak-rangsak oge jeung tibatan teu nganggo pisan mah. Dikumahakeun ku Nini Kalingking gelo teu maya. Acuk abdi dirawe sakaligus dugi karangsak. Nanging untung sakit oge kan. Lumayan tambah buligir. Tah buni ayeuna mah maya. Dedeh teuing maya. Jigana nalangsa kabina-bina kenging panyiksa ku Nini Kalingking. Sabab ku akang katara karasa pisan jeung katara. Kumaha atuh ngawitanana cik akang bejaan. Cek Banara bangun penasaran. Hayang nyaho kalakon hirup nu alaman ku Nilasmaya. Atuh pok Nilasmaya harita. Kang Banara, mangga dangukeun urang dongengkeun sadayana. Supados ku akang kahartos pisan. Mangga maya sok geda dongengkeun ka akang. Cek Banara beuni daria pisan. Nya sanggeus kitu mah barabat Nilasmaya ngadongengkeun sakabeh lakon hirupna. Ditetek ti mimitina tu ngepikeun kadanget harita. Kabeh teu aya anu kaliwat. Atuh puguh we Jang Banara anu ngabandungan meningang resatena. Ngarasa kagagas ku kabela jeung kasatiaan Nilasmaya. Kalawan ti karasa bari ngabandungan anu ngabuih ngomong Jang Banara ngumbar deui cimatana. Munikeun kajuuh jiga cihujan we. Hatena asa disisit ku hinis lamun ceuk geus teh mah. Lantaran Banara geus rumasa salah. Nyedua pikir kanu geus satia. Buktina we Banara geus mika cinta ka Nyi Ratmana. Nu ayeuna geus tinggal seungitna. Banara bener-bener asa kasiksa batinna. Leuwih loba ngadenge omongan Nilasmaya. Beuki rongkah ka nyeri jeung kapeurih hate Banara. Tapi sagarupana memang geus kaliwat. Jang Banara janji rek satia deui ka Nilasmaya. Nu geus yakin kasatiaanana. Teu lila pok Nilasmaya mungkas omonganana. Tah sakitu. Dongeng teh Kang Banara janten. Abi teh kalintang nalangsana. Dugi ka ngalaman kasarung di pagunungan Dagasukna. Ngan untung aya hiji jawara aneh nu nulungan ka abdi. Tadina waktos ieu abdi na pisan bebas tina siksaan si Kalingking. Nanging untung tiasa katulungan ku hiji jajaka buah hate abdi. Nu salamina kacincak kabicangcam. Hatur nuhun Kang Banara. Cek Nilasmaya. Bari jeung bluk nuuh kana dada Banara. Renghap Jang Banara narik napas panjang hate telah beuki peurih. Lantaran manehna marumasa geus hianat kana janjina. Malahan mak asup kajeroguhan yang di Kalingking oge teu boga niat rek nulungan Nilasmaya. Tapi deuk nulungan kala sugih hiji tantungan jajaka nu geus bumela ka manehna.
anu babarengan jeung Malati Bodas teh pikeun nulungan dirina anu keur disiksa ti walikuni kalingking. Ari kanyataanan kala sugih teh bet ngilas maya pisan atuh puguh batin Banara beuki kasiksa. Kalila Pok ngomong sarana ngageter, "Tos maya, akang dadah hampura akang rumasa geus ngin hiji kasalahan nu kacida gedena. Jigana dosa akang ka maya teh moal burung salaputulu. Susah dilipurna lamun akang teh benta dihampura ka maya. Tah kulantaran kitu sakali deui akang neda dihampura maya. Umat ulah tengah hampura ka akangnya. Sabab akang rumasa salah gede." Cek Banara terang-terangan menta dihampura ka nyilas maya. Tapi anu diajak ngomong kalah ngahulang, sabab can ngarti kana maksud jeung tujuan omongan Banara. Sanggeus mikir lila, Pok nyilas maya nanya bangun kaget. Dapat naon Kang Banara teh kabi? Akang teh kedah nyarios gitu. Teh kedah nyarios gitu maksud teh sabab Kang Banara teu ngadamel kasalahan kabi. Nu aya mah abdi anu ngarepotkeun kasalira engkang. Las maya mangadangukeun lakon akang. Engke ge bakal ngartos kana naon rupa anu dimaksud ku akang. Dongengna urang pedar. Mangga tukang, ku abdi bade di Bandungan. Jawabna nyilas maya semu heran. Barabat atuh jang Banara ngadongeng kena lakon hirupna. Ti mimiti ninggalkeun murid celewar tug nepikeun ka harita kabeh ditetek leuwih nu kaliwat. Malahan mah hubungan jeung Jerat Manah alias Malati Bodas oge didongengkeun saujratna. Teu aya nu subut salindungkeun. Barang tamat ngadongengkeun lakon hirupna Pok jang Banara. Tah kitu dongengna mah jeung sababna mamaya. Numatak akang teu masa gede sok dosa anu moal bisa lipur. Lamun kumaya teu dihampura ayeuna mah nyanggakeun we ka maya. Akang sanggup narima hukumanana pikeun nebus kasalahan akang. Cek Banara deui bari jengembeng ku Cimata. Nyilas maya meni ngarahuh narik napas panjang. Tapi akhirna mah gabru ngarontok ka Banara seguruk jeurik deui. Banara bingung sabab teu ngarti kana omongan Cipanon nyilas maya. Nah Cipanon anu ikhlas atawa Cipanon anu handeueul jeung keheul. Banara teu bisa neguh kana hartina Cipanon nyilas maya harita. Lantaran nyilas maya henteu ngomong kalakah ngaguk-guk ceurik bangun anu kanyanyerian. Maya, akang rumasa salah. Tapi akang janji moal metik deui Malati Bodas anu kadua. Sabab akan geus boga cecekelan anu ngayakinkeun nyatana diri maya pisan. Kitu oge lamun maya teu kaabotan narima kanyaah ti akan. Anu geus pinuh ku rupa-rupa kasalahan. Ceuk Banara nyoba-nyoba ngasupkeun deui pangaruh ka nyilas maya. Sabab barang Banara hayang meunang hiji kapastian. Nah nyilas maya teh ngahampura atawa moal. Barang Banara ngomong kitu jung nyilas maya nyengkatkeun sirahna Pok ngajawab bangun dumareda. Kang Banara, adi mah teh gaduh sangkaan ewon ka salira. Adi percanten kana janji akan ngabungkur. Eta janji masih kena dicepeng kalayan pageuh ku abdi. Malah mah pangna abdi tiasa dubi ka kieu teh. Kapan ngabelaan diri sarira. Piraku abdi bade nolak kana kanyaah jeung kaasih ti Kang Banara. Ampun Kang Banara. Teu kedah nyarios kitu. Las maya anu ayeuna sami keneh sareng las maya anu kapungkur. Sing percanten Kang Banara. Jak nyilas maya berjeung numbar Cimata. Terus murubut menuju di mutiara anu ragrag. Tingkurilap mata kresep. Ari Banara meni asa ketulus digantung tina awahing ku bunga. Pedah bieu ngadenge jawaban ti nyilas maya. Janten maya teu ngahampura kana kasalah akangnya. Upami akang rumaos kagungan kalapatan. Ku abdi dihapunten lahir teu makaning batin.
sing percanten ka abdi Kang Banara. Nanging sawangsuna abdi neda dihampunten. Bili aya kalapatan maklum sifat jalmi. Sok aya we kalapatanana. Nuhun maya. Akang ngerasa bagja nu taya bandinganana. Sarta sing percaya ka akang kasalahan maya oge dihampura pisan yu ayeuna mah urang kaluar ti dieu. Sabab tugas akang acan beres, si kalingking kalah nyeles asup kana liang nu teu puguh pantona. Cek Banara bari jengjung nangtung. Nyelas maya oge nangtung bangun nulungse. Tapi kadorong kurasa bunga kakuatanana ngadadak timbul deui. Saya nama kaya di dia pariosela Kang Banara. Bili si kalingking nyumput sarta matak ngabahayakeun ka urang. Cek Mas Maya bari jeung nunteup ka Banara. Sorot panon ngagambarkeun anu gede kasieun jeung kahariwan. Sabab aya di tempat jalma anu jahat. Meros pisan Maya. Keun, ieu tempat urang pariksa heula sing api ku akang yuk tuturkeun akang. Cek Banara bari jawab atuh kana iteukna. Ari dengan kencan nyakal pigelang leungeun nyilas Maya jiga nu sieun leupas. Terus duanana ting koloyong nempoan ka aya nebah dina. Tapi edas teu aya nu aneh-aneh, kabeh mangrupa bilik nu jijieun tina batu. Katempona jiga eueuh sambungan. Tapi jang Banara can ngarasa sugema pok ngomong ka nyilas Maya. Antusan sia Maya, akang rek ngancurkeun bilik kuha ieu. Cek Banara bari sot ngaresotkeun heula nyilas Maya. Terus maju sababaraha halengkah. Ari nyilas Maya mundur ngajauhan. Tililah yong. Cekur atuh harita. Batu teh dipabuku itek setakar kanaga. Kembang seuring meninggal bulicak. Nyilas Maya kaget anu teh papadana. Sabab tetela jang Banara boga kakuatan anu rongkah pisan. Tapi batu ditenggel taya hartina. Sabab teu aya tanda-tanda anu berharga. Koloyong Banara ke tempat sejen. Terus ngegetruk-getruk itu kena bilik batu. Blek blek blek. Manggih hiji tempat anu sorana rada beda. Jika aya tempat kosong di jerona. Kalawan coba pikir hiu jebet batu teh ditenggel ku eta itu. Tapi teu rengrot-rengrot. Pok Banara harita. Kala juga hancurkeun batu anu tenggel ku aing. Cek Banara bari ngahembatkeun deui eta itu. Yung batu belah saharita. Bubuk dan ngayam paburantak. Breh di jero aya liang meninggal gerewong. Tapi kosong teu aya eusian. Jika nabae paranti kamar panyumputan Rusia. Bareng jeung ancurna eta batu geblug di kajauhan kadenge aya sora anu ngageblug. Gebog Banara karencang. Ras ingat kenal liang anu kaluar. Gancang Malik nyilas Maya pok harita. Bahaya. Urang kudu buru keluar Maya. Ayo gancangan. Jawabna nyilas Maya bari jeung terus nuturkeun ka jang Banara. Harta kene duarana kaluar ti eta tempat terus mapai liang guha anu panjang. Tapi barang sokat hiji tempat gebeg Banara ngagebeg saterkebeg. Ari menjadi sabab liang guha katutup ku hiji batu nu kacida pisan gedena. Atuh sajongjongan mah Banara ngahulang bakat ku bingung. Ari nyilas Maya cohok semu kaget pok harita. Kang Banara, kumaha orang keluar itu geningan kahalangan ku batu. Palangsian dihaja ku ni kalingking pikeun ngerem urang duaan di dieu. Kedah kumaha Kang? Nyilas Maya lumengis bakat ku bingung. Lantaran memang asa samar kana bisa keluar ari sabab batu nu ngahalangan kacida pisan gedena. Parandene kitu pok Banara ngajawab kalawan ngayakinkeun pisan. Matak gede hate anu ngadenge. Ulah selempang Maya. Itu akan bisa digunakan pikeun ngancurkeun eta batu. Sok mundur heula sing rada tebih. Cek Banara bari ngareret ka nyilas Maya. Atuh gancang nyilas Maya mundur. Ari Banara pok ngomong kana itekna. Kala juga anjeun geura keluar. Kula rek minta tulung ka Andika. Cek Banara bari musap-musap eta itek. Harita mah teu dibabuhkeun. Tulila rieg keayaan di jero guha jadi undur. Cakakak aya nu seuri meuningna gerem handaruan. Kawantu di jero guha horeng si mana horeng. Jin kala juga ngajanggelek hareupeun jang Banara.
Mangga abdi kana parentah. Naon anu kedah digawe ti juragan? Cek Jin Kalajugang bari jeung nembongan ka Banara. Awak nu jangkung badag teh ti bisa nantung ngan ukur ngajogo we wungkul. Barang ngadenge anu ngomong kitu ret nyelas maya ngareret ka eta Jin. Ana jerit ngocak meratan langit. Kaburu ngarontok ka Banara estuning mata kuatir. Tulungan Kang Banara. Cek nyelas maya bari jeung nyakal awak Banara bagus pisan. Ari Banara kelakar. Ulah kaget maya. Eta mah moalna naon, malahan mahnya manehna pisan anu bahkan dulungan ka urang. Ku akang rek diparentah pikeun ngancurkeun eta batu, ngahlangan jajalaneun kaluar. Sok bandungan ku maya, engke oge bakal ngartos. Saha eta teh Kang Banara? Jin Kalajugang, maneh anu bakal mantuan ka urang. Cek Banara bari jeung neuteuk kana beungit nyelas mayan pias. Nyelas mayangan seukur unggek bari panon melong ka Jin Kalajugang. Keur kitu pok Jin nanya deui ka Banara jiga nu geus teu sabar. Juragan, naon pidameleun abdi ti juragan? Berai jauh. Kieu Kalajugan, coba ancurkeun eta batu. Kula teh hayang kaluar ti dieu tapi kade sing ati-ati bisi matak cilaka pikeun kula. Cek Banara bari jeung nunduk kana batu anu ngabagung gede pisan halangan panto. Kacida kuatna pisan. Cakakak Jin Kalajugang kalah seuli bangun bunga. Gahampa nganguktikum bajuragan. Mamba anggojan. Cek Jin Kalajugang bari ngodomang ngadeukeutan batu nu ngahalangan jalan. Hiu goblok. Eta Jin Kalajugang nonjok batu. Anak purunu batu hancur jadi lebu. Kempong weh jalan keluar ka tempo kelawan jelas. Padantos beres lengse juragan. Ulu jenggancun juragan. Senggeus kitu Jin Kalajugang ngalengit ilang lebih tanpa karana. Kaayaan simpe jempe. Banara jeung nyelas maya tingarenghap narik napas panjang. Sanggeus sadalila pok Banara ngomong beri ngareret ka nyelas maya. Maya, Kak, jalan geus kempong batu nu ngahalangan jalan. Geus hancur yuk urang kaluar maya. Cek Banara beri gep nyakal pigelang leungeun nyelas maya. Terus digendeng dibawa keluar dina guha. eta asa ngimpen adi mah Kang Banara. Makhluk anu tadi matak sing dandalaeun. Bulu punuk abdi ting poriding. Cek nyelas maya bari jeung ngalengkah lalaunan. Banara nyerengeh pok harita. Ulah kaget maya. Eta makhluk moana naon malahan mah bisa dipenta bantuanana. Lamun seg urang manggih kasusah eta jin geus taluk kasitan kurakiding sarta geus nurut kana kahayang akan. Yuk ayeuna mah urang kaluar ti dieu. Jang Banara ngagendeng nyelas maya kalayan hate anu guriga. Sabab geus hasil nyelametkeun kala sugih. Anu kanyataanna mah nyelas maya. Buah hatena anu geus heubeut ti heubul pisan ditinggalkeun. Duanana harita teh kaluar tina sungut guha. Lempangna salsewe sabab nyelas maya tanagana ampir leungit. Lantaran hila teuing teu manggih dahar dibarengan ku disiksa.
Tunda heula kaayaan Jang Banara anu mamawa Nyilas Maya pikeun kaluar ti eta guha. Ayeuna urang kocakkeun anu keur ngarungguan di luar. Barang di jero guha kadenge sora anu ting jelegur. Malahan badur dar mata kaget. Sararea oge ngerasa hariwang jeung salempang. Sok sieun Jang Banara manggih cilaka di jero guha. Si Taregos Siding geus teu ngeunah cicing diukna teh jongjon kitu deui Nyi Maria. Sarua ngerasa melang jeung hariwang. Malahan mah kisaron oge teh kurang-kurang ngerasa paurna. Sok sieun dununganana nyatana Jang Banara eleh ku Nini Kalingking sabab sanajan heueuh ge gagah kurang keneh pangalaman Banara teh. Si Radia jeung si Encang nya kitu keneh pada ngerasa melang jeung salempang. Aduh, nah buat lila teuing Jang Banara teh nya palang siang kebenangan ku Nini Kalingking. Oi duh, kumahanya yo. Da teu bisa mantuan urang mangan ukur bisa lalajoeung ku. Cek si Radia beri jeung kekereuceuman jiga nu cacingeun. Ari si Encang harita. Jika nama Nini Kalingking nang ngalawan heula, nu saterusna gelut di jero guha. Buktina apa loba sora-sora tim jelegur jeung bumi alam jadi onor. Lewek masuk sieun guha naruntuh, Jang Banara kaurugan ku batu matak paurnya. Cek si Encang ngaberi gedikeun awakna bakat ku sieun. Manehna geus ngabayangkeun kumaha nyerina lamun katinggang ku batu mangkaning di jero guha deui. Oh nya. Tapi meureun modar jeung si Kalingking sabab teu aya bae kaluar geuningan. Jika nama Jang Banara teh digelut keneh yo. Cek si Radia bari jeung malong kana lawang guha. Telila torojo teh aya nu kaluar. Horeng si mana horeng Banara jeung Nyilas Maya. Limpang asli tuntun mata kabitan nempo. Atuh pungkus si Radia meni colohok. Munang awewe. Moal Nini Kalingking jadi ngora deui kitu Jang Banara. Mamawa awewe tuh. Cek si Radia beri melong ka Banara katut awewe nu tayalian iwal ti Nyilas Maya. Ari si Encang teh nembalan cicing we bari ngawaskeun ka Banara anu keur mamawa awewe. Keur kitu teh gero atuh ti belah kaler aya nu ngagorobok horeng si Taregos Siding. Lo Jang Banara, Nyilas Maya madu bagi anak ding. Cek si Taregos Siding berjeleng muncat meningan sacurerat. Murukan Nyilas Maya jeung Banara. Gebeg Nyilas Maya ngagebeg bakat kurewas. Ari sabab samemeh Nyilas Maya ngajawab gabrug eta si Taregos Siding teh ngarontok ka Nyilas Maya. Bari jeung sasambat jiga nu kanyanyerian. Waduh, nyai gelis anak ding, kumaha selamat ya do. Moni asa di alam panyipian sogan teh maka pemilih dia noon gelis, noon ujilan Banara dole. Si nyai geus diselametkeun kelayan lancar yo. Cek si Taregos Siding beri jeung ngarangkulan ka Nyilas Maya. Sadengkeun anu dirangkulanana kelakah colohok we bari murungkut sabab reuwas kaget heran jeung sieun campur jadi hiji. Samemeh aya nu ngomong deui curelat jeleng kisaron nyampurkeun. Itu deui Nyi Maria. Harita teh geus aya di dinya malah si Radia jeung si Encang oge nyalampurkeun. Bari jeung silireret lantaran kaget. Ari Jang Banara samar polah. Manehna ngomong jroning hate. Nasaha ieu nya datang-datang meni ngarontok matak ngareuwas ka aing. Banara ngagerentes jroning hatena bari jeung panon melong ka si Taregos Siding. Ari anu sejenna mah ngan ukur colohok. Ngembang kadu bari jeung gogodeg. Pok Nyilas Maya ngomong ka Banara. Saya teh saresna Kang Banara. Adi mah kaget. Anjeunna bet ngarangkulan ka abi ampun Kang Banara. Ngabet kieu. Nyilas Maya murungkut beri jeung nangkeup ka Banara. Tenang Las Maya. Akang memang terang ka ieu jalmi teh. Margi parantos lami sasarengan sareng akang. Melihan mah kantos diparentah ku akang pikeun nyusulan Paman Sarun ka pagunungan Naga Sukma. Nanging ari jenengan nama akang teu terang. Ada mah cobi urang taros. Cek Banara beri jeung terus ngareret ka si Taregos Siding. Anu keukeuh mamake Taregos alias candilaan. Tapi samemeh Banara nanya si Taregos Siding, baragada ngalaan Taregosna barang berai. Gebeg Banara jeung Nyilas Maya tinggal lanjut. Tinggal renjak beringat deg-deg brak dua nana dekuk meh bareng. Nyuuh kadampa suku si Taregos Siding. Paman, hapunten abdi teh Paman,
Abi remos kirang waspada kasalira abdi teh emut ka paman. Hapunten paman. Cek Banara bari jeuh jiga nu sieun kawalat ku kolot. Kok ditempas ku Nyilas Maya. Bapak, ngapunten Pak. Menawi teh sanes Bapak abdi rumaos kirang awas abdi teh teu nyangka. Yen ieu teh Bapak paingan atuh meni ngarontok ka abdi panginten Bapak teh sono. Ampun Bapak, abdi kada dihampura ku Bapak. Seguru Nyilas Maya oge harita nangis. Bangun anu kanya nyerian pisan. Tina ngarasa kaduhung geus api lain kanu jadi bapana. Sasat kolotna sorangan lantaran memang da teu nyaho atuh. Da bohongan bapana dar mamake taregos. Horeng si mana horeng. Si taregos hideung teh Mas Giman teh. Sobat medokna bapana Jang Banara nu katelah bah imung almarhum. Urang lembur datar teh. Atuh sakur-sakur anu nyaksian ting polohok ting polongo bakat ku kaget. Malah kisaron oge meni molongo sungutna. Bengong jiga sungut lodong. Ari Mas Giman teu kuat nahan cipanon. Harta keneh murubut ngahujanan Jang Banara jeung anakna nyatana Nyilas Maya. Geek Mas Giman nagog bari ngusapan Jang Banara jeung Nyilas Maya. Duanana dirawuh dirangkul dihijikeun pok Mas Giman ngomong sorana rada ngageter. Loh. Tole Banara. Wong bagus, gelis. Diampura pisan ku Bapak yo. Bapak ikhlas sarta ridho ngampura Ujang lan Nyai. Dilahir tung lebihkeun ke batin geus bae. Kejadian-kejadian nu geus kliwat ulah dipikiran doi. Sabab ku Bapak ge geus ngarti sarta geus kanyahoan segala rupana. Perjuangan hidup duaan kajida beratna malah kudu dibeli ku kasangsaraan nu kajida beratna. Malah mun kurang-kurangnya milik wado. Tole yang Nyai bakal peragat nyawa yuk. Tapi Gusti Allah teh yo masih kene nang tayungan keidap duaan. Geus kira cerengkat deui. Tugas hidup masih kene nungguan anu kudu buru-buru dilaksanakeun. Cek Mas Giman beri terus nyengkatkeun Jang Banara jeung Nyilas Maya. Atuh Jung Banara cengkat terus munjungan ka Mas Giman. Gaap ku Mas Giman ditampanan di tema deui ku Nyilas Maya. Munjungan kanu jadi bapana bari pok harita. Bapak, atuh nuhun kenapi buruk ti Bapak. Abdi ayeuna parantos hasil mendakan Kang Banara. Kalayan aya dina kaselamatan, mungkin bae bakal selama saterasna. Lo iya, Bapak ge milu bonga pisan. Sarta Bapak ge milu capek dina ngaonta cita-cita Nyai lo. Geus ayeuna masing perak bae. Lantaran tu aya deui nu kudu dibikasieun, ha? Sarerea geus slamet. Cek Mas Giman bari jeung neuteuf ku anakna. Anu kaayaanana estuning mata kuatir. Lantaran sasat kakara kaluar tina hukuman nu kacida beratna. Samemeh aya deui anu ngomong, kok atuh kisaron hartanya nya ka Banara. Atau ia tanya sebenarnya memang asalior ke Bandungannya. Coba mang bejaan ada kenyang. Mangga paman. Ieu teh Mas Giman kawitna ti lembur datar. Sobat talitna pun Bapak almarhum. Nya anjeunna pisan anu ngabimbing ka abdi teh paman. Cek Jang Banara bari ngareret ka kisaron. Aya kisaron unggut-unggutan. Asalior hulu aing yo. Ari kalau sudah kemana itu sebenarnya?
Apan anu dikarem teh ku si Kalinting teh kalasugih ring. Tapi nah ay nabot mawa awewe atuh. Cekit Saron nanya deui bangun kaget. Panon melong ka Nyilas Maya. Malah nu ngajawab oge lain Banara tapi langsung Nyilas Maya. Aturan paman. Abi pisan anu wasta kalasugih teh. Salas nama abi teh sanes siji jajaka paman. Nanging nyak ieu we sapertos ayeuna. Punten abi teh paman. Hatur nuhun kana kasayanana. Itu kok bisa ada Mancala Putra Mancala Putri aya kitu nya Nyai. Jadi lamun kitu mah hidup teh nyamar menurutnya. Bisa Nyai gelis teh. Ari Kajang Banara pernah naon Nyai teh. Nah, Ceki Saron meni api pisan tumanyana teh. Lebah dia Nyilas Maya rada kagok rek ngajawab teh. Ret ka Banara jiga nu menta dipangjawabkeun. Nu direret surti tur ngarti pok Banara harita. Paman. Ieu teh Nyilas Maya putrana Mas Giman. Lasmaya teh tunangan abdi paman. Hatur uninga we. Cek Banara ngomongna patang pisan. Teu aya nu dikilungan. Beungeut Nyilas Maya katara euceuy. Mas Giman mah ingut we beri ungut-ungutan. Ari si Radia jeung si Encang silih raret beri jeung silih unggukan. Nyi Maria ungut-ungutan beri jeung narik napas panjang. Sedengkeun ari Ki Saron beri ngagikik jeung serikeun. ayah. Syukur ujang. Syukur kali. Kumbang didoakeun pisan. Mudah-mudahan sing lamut-lamut. Lamat lila, lamut botong sing lila na luhur botong. Serta sing laksana kauntun tipung katambang biasura. Sing laksana kembali nungtung. Tapi supaya luwih abdosok, saririah munyungan halakanya. Ceki Saron beri ngareret kanu ngarariung. Kalawan teh kedua kali marentah. Sarerea pilih genti cungcong marunjungan ka Banara jeung ka Nyilas Maya. Bari jeung ngomong ngaulujengkeun ka Jang Banara. Sanggeus beres pok atuh Ki Saron harita. Syukur. Saya geus pada nyakseni nyaksian. Ya Nyilas Maya ti pigaroan ugi ang Banara. Tapi ayeuna mah ulah lebat yang ngomongkeun nu kitu ah. Sababan pagawean can beres. Si Kalinting can puguna hibna. Daya nama rek nanya kau Jang Banara. Naros naon paman? Kumaha kaayaan si Kalinting teh. Nanggeus modal atawa acan. Sabab tetela kaduara maowo nih. Paman, si Kalingking teh acan pae. Maneh kakara kasabet dua leungeun nepikeun ka potong. Barang rek disabet beheungna, manehna luncat ka hiji liang nu ngadadak melongo. Barang rek diburu deui geus nutup deui eta liang teh. Pantona teu tiasa dibuka paman. Tah kitu saleresna mah. Cobi atuh eta guhaku paman ancurkeun. Sugan sereng sugan we si Kalingking teh kapanggih deui. Wah, kitu kerja kunci emang kurang ajur kerja gua hati sok. Kabe mundur. Malah sadari ade kudu mundur. Sarta sadari aku kudu naingakeun kaayaan ieu. Lamun si Kalingking kabur udah ku saria. Sok mundur. Ceki Saron marentah beri ngacung-ngacungkeun leungeunna. Atuh terus saraya malundur ngajauhan eta guha. Nyilas Maya teu oleh pagegen teh jeung Banara embung jauh. Digendeng di ku Mas Giman jadi bapakna Nyilas Maya atawa pimetohaeun Jang Banara. Sadengkeun si Radia jeung si Encang teh jauh deh jeung Nyi Maria. Sarerea ngarasa panasaran. Hayang nyaho dudutanana ieu carita ngan hanya ka kapegat mangsa. Cang paripamong biarsanya. Urang tunda heula insyaallah enjing dina mangsa tur acara sarua urang tepang di dina acara tur carita sarua dina bagian anu ka-77. Hatur nuhun lo kumarupi perhatosanana ujeng gantung kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.